Alhamdulillah aya ku bagja kabina-bina tepang dina mangsa anu taya pisan kuciwa hartosna urang riung mungpulung teh dina tetep ngawedalan tali silaturahmi kalayan urang salawasna miara uhwa sangkan urang teu tijalike sangkan urang teu macike salawasna urang bakal tiasa nyumponan kana syariat Islam. Hakikatna urang kadat nu maha kawasa Allah azza wa jalla, syariatna mah urang antara manusia sareng manusia, silih hargaan, silih ajenan, bere maweh biasa, nulung mah geus biasana pisan meureun nulung butuh nalang susah teh kapanan eta bagian urang. Nah, nu mawi dina sonten, dina enjing, dina siang, urang salawasna munajat ka Zat nu Maha Kawasa, sangkan urang salawasna aya dina pangjaring pangriksa mantena. Mangga ayeuna nu kepoh waktosna midangkeun carita nu katunda kamari, naraskeun si Rawing Kiwari. Tangtu beda Jang Marlan. Eta 5 jalma nu datang ti pihak Karaman Gempal Karoban boga maksud pikeun yang sarah hirupna Nyi Rasanti. Sedengkeun diri kula baris ngawariskeun pangarti. Si Rawing pawaris tunggal Kakang Nur Alam, sedengkeun Nyi Rasanti anakna kudu jadi pawaris tunggal diri kula. Cukup jelas Jang Marlan. Ai Marlan harita sadar kana kayaan. Sanajan dirina lain pitandingeun Nini Pertiwi, tapi demi kasalamatan kulawargana si Rawing, dirina janji pikeun bela pati sanajan jiwa tarohanana. Ai Marlan jadi kahudang kawanina. Netep seukeut pinuh kawaspadaan bari terus nyarita deui. Nini Pertiwi, pikeun kasalamatan kulawarga Jang Rawing sarta rasa tanggung jawab kuring ka Jang Rawing. Sanajan diri rumah samoal mampu nandingan Nini Pertiwi, tapi pikeun kuring leuwih hade ngalayang jiwa batan kudu mikeun Nyai Rasanti anak Jang Rawing nu sarua dipikanya aku diri kuring. Nini Pertiwi ungut-ungutan bari terus kedali disan. Hebat, alus jeung memang sakuduna kitu sikep Andika Jang Marlan. Tapi lamun ditujukeun ka diri kula tangtu be eta sikep teu jadi salah surupan. Lamun kitu mah tetep teu percaya kana maksud hade kula. Kuring nandeskeun sakali deui Nini Pertiwi. Lain kuring cangcaya atawa teu percaya ka salira. Ngan ieu geus jadi tanggung jawab kuring dina ngajaga ngariksa kulawargana Jang Rawing. Jadi tetep kuring teu bisa nedunan kana kahayang Nini dina waktu ayeuna. Marlan tetep dina sikep jeung pamadeganana. Tilu batur Marlan oge jadi sayaga diri, tiluanana pada sadar sanajan nilik dina syariat Nini Pertiwi teh pangawak awewe nu geus cetuk kuis. Tapi tadi geus ka Bandungan kapan kumaha ajen wawasena mangsa ngalumpuhkeun 5 anggota Karaman Gempar Karoban tetela ngan ukur kusora gelikna suling bungkul pada rubuh dina kayaan pada ngalumar kasedih kawilang ilmu aheng anu teu sagawayah jago bisa mibanda ilmu saperti kitu. Nini Pertiwi ngabagi paneteupna ka Marlan jeung tilu baturna dina kaayaan tetep seuri harita katingali Nini Pertiwi ngalengkah kagigir saeutik bari terus nyarita deui. Nyata upama kitu mah anjeun teu beunang dijelemakeun Jang Marlan. Anak kitu mah anu asli dipulang sengit nyaah dipulang moha nya kuring boga maksud anu hade tapi Andika kalah ka teu percaya. Awas ye. Nini Pertiwi ngalakukeun gerakan anu bener-bener di luar dugaan jeung kamampuhan Marlan. Katu tilu baturna sabab harita nyaho-nyaho ramo leungeunna Nini Pertiwi ngabagi tenggelan
kena pisan kana urat-urat penting dina beheung jeung punukna Marlan katu tilu baturna. Kacepetan gerak Nini Pertiwi bener-bener teu bisa dikaimbangan jeung katuturkeun ku Marlan katu tilu baturna. Balu karena opatana harita katingali ting jaranteng nangtung teu beda ti arca. Plak plak plak. Meh bareng opatana tinggal laro bari nahan kanyeri. Kituna teh bari ejeung teu bisa gerak jegreg we teu beda ti arca hirup. Nini Pertiwi seuri bari neuteub seukeut ka Marlan jeung tilu baturna terus nyarita deui. Hampura, lain diri kula delek kasasama jang Marlan. Man kula memang kapaksa ngalakukeun ieu tindakan sangkan bisa laksana naon rupa pamaksudan. Ke pamaparang aya jang rawing mulang bejakeun be nya. Anakna nu awewe dibawa ku diri kula ka alasramatan kitu. Sakitu we Marlan. Kek kula rek asup heula ka jero imah. Marlan teu bisa nembalan kitu di tilu baturna. Sabab sora bet teu bisa kaluar bibir oge teu bisa ngab. Marlan ngarahu jero hatena. Sabab teu sangka dina peuting eta bakal aya runtuyan kajadian sarupa kitu. Beuh nya an cilaka ieu mah ieu. Diri aing teu bisa walakaya bet teu beda ti arca. Teu bisa gerak naon-naon ieu mah ieu. Tada teuing be amekna jang rawing upama engke parang balik Nyai Rasanti nepikeun ka teu kasampak aya. Ambe-ambe kumaha bae petana atuh ari geus kieu ieu. Memang bener Nini Pertiwi kawilang jalma nu dipinunjul elmuna ngan tetep diri aing salempang nah bener kitu rek ngangkat muridna teh. Atawa ngan sakadar dalih wungkul anu dina kanyataanna nama boga maksud-maksud nu sejena deui. Duh. Hampura emang jang rawing. Marlan ngan ukur bisa nyarita jero hatena, sedengkeun Nini Pertiwi katingali harita geus asup ka jero imah. Telila opatanana bisa ningali Nini Pertiwi mangku budak awewe nu taya lian ti Rasanti adina si keling masih dina kayan sare ngagebrak dina pangkuan Nini Pertiwi. Nini Pertiwi ngalengkah di leumpang nyamperkeun ka Marlan telila terus kedalisan. Yang Marlan. Geus kuduna memang kieu lalakon anakna jang rawing nu awewe. Jadi ku ayeuna kitu teu kudu ngarasa bingung jeung uyung, teu kudu sieun ku jang rawing bejakeun be. Naon kajadian nu lumangsung di dieu patempatannya, bejakeun. Nyi Rasanti anakna nu awewe dibawa ku diri kula kitu ka alasramatan pikeun jadi murid tunggal pabaris tunggal elmuna. Nini Pertiwi ngareret kaki jaro jeung opat baturna terus neuteub di kamar Marlan jadi bari nyarita. Jang Marlan, mangpaatkeun eta 5 jalma ti pihak Karaman Gempar Karoban. Gancang borogon meme sadar kana kaya nu sabenerna, jadikeun tawanan sarta bere papata sangkan sadar tina jalan kahirupanana. Kula teu disalila aya di dieu eta 5 jalma kakara pulih di kakuatan jeung kasadaranana dina wanci isuk-isuk. Ayeuna kuring mulangnya. Surelat, cung, les. Jirim Nini Pertiwi harita ngiles diteureuy ku beleg-belegna peuting. Marlan tadi nama bingung nya kitu di tilu baturna sabab dina kayan saperti kitu sok sieun pihak anggota Karaman Gempar Karoban harita harudang deui. Tapi teu sabatara lila Marlan bisa ngarasakeun dirina bisa gerak deui nya kitu di nu tilu baturna. Marlan narik napas panjang hatena bener-bener hanjelu anu lain di kieuna. Sabab Nyi Rasanti budak awewe adina si keling tetela geus dibawa ku Nini Pertiwi. Aduh, nyaan beteuing sangka si Acang bakal aya runtuyan kajadian sarupa kieu ieu. Tadating be amekna jang rawing jang Acang. Ningali kayan kieu meureunan pugu Ari Rasanti teh dipiharepna. Kacening si jeung Akang kapan dipihapekeunana teh. Aduh, nyaan hebat elmuna eta mangaran Nini Pertiwi teh jelas lain bantrak-bantrakeun elmuna. Akang jadi teu bisa naon-naon ieu mah ye. Salah saurang baturna Marlan harita milu mairan caritaan. Namung ari sangem abdi mah Kang Rawing oge tangtos ngamaklum pangintenan Emang Marlan. Margi terus terang abdi oge jadi naon teh? Nya abdi oge jadi aya kajadian kieu teh kana hate teh kumaha nya? Nilik dina syariatna mah bet percaya abdi maka setiap caritaan Nini Pertiwi teh. Acang oge milu ngarojong caritaan babaturanana. Leres Kang Marlan. Margi aritos kieu kajantenanana mah bade kumaha deui atuh. Margi jelas apana Nini Pertiwi teh elmuna oge sakitu punjulna batan salira Kang Marlan.
malah nu kedah jadi bahan perhatian urang mah ieu 5 anggota Karaman nu ayeuna masih keneh pada kapaehan ieu rek dikumahakeun ku urang Kang Marlan sabab nurutkeun ini Pertiwi mah enjing cenah isuk-isuk ieu 5 jalma teh bakal pulih di kakuatan sareng kasadaranana Kang. Marlan narik napas panjang deui tetep nu jadi bang baluh pikeun dirina mah kumaha tanggung jawabna ka Sirawing lantaran ayana kajadian dibawana Nyi Rasanti ku Nini Pertiwi ka alas rambatan. Tapi akhirna Marlan jadi sadar kana kenyataan sanajan nya dirina kaeuntepan kurasahan jelu anu lain di kieuna tapi teu bisa majar kumaha da pugu memang kitu kajadianana atuh. Akhirna Marlan mere parentah ka 3 baturna 5 anggota Karaman gempar karoban ka asup Ki Jaro harita pada ngaborogod pikeun dijadikeun tawanan mungpeung masih dina kayaan teu balakaya. Dina poe isukna teu budu mangsa wanci subuh datang maningsih ka cida kagetna sabab incuna nu aweweh teu nyampak di gigireunana. Atuh Marlan terus ngabejakeun ngeunaan kajadian nu lumangsung tadi peuting kabehanana ditetek daya nu kaliwat. Maningsi jadi ngalimba lantaran langsa hatena bet kutu sangka nasibnya jadi incuna bet kudu papisah jeung dirina netep ka Marlan dina tetepan nu beueus baseuh ku Cipanon. Maningsi terus nyarita na bet kutu sangka atunya ece teh nyaan jadi asa tunggara pisan ayeuna mah ieu Marlan geus puguh nu jadi anak minantu duka ting kumaha ayeuna nasibna katambah di ayeuna incu awewe anu salila ieu ngabaturan ece betetela deui dibawa deui ku jalma nu ngakukeun ngaran Nini Pertiwi na bisa dipercaya kitu caritaanna nu ngaran Nini Pertiwi teh Marlan. Nyi Asi nu harita milu ngariung di tengah imah bet jadi panasaran harita terus milu nyarita. Kumaha atuh aritos kieu ieu Kang Marlan? Nah tuh bet kieu geuningan nasib nu karanapan ku Nyai Rasanti teh nya. Tada teuing be gerang ngambekna Jang Rawing meureunnan upama datang ka dieu teh. Marlan narik napas panjang bangun hayang ngaleupaskeun Bang Balu anu ngaganjal dina hate jeung jeleueun dadana. Nya ayeuna mah teu aya deui cara kajabati urang kedah tumampi be kana kanyataan nu karanapan ku urang ceuk. Margi sok sanaos urang jejeritan atanapi milarian oge tetep moal kapendak ceuk. Namung abdi percaya ka Nini Pertiwi sabab kapikir ayeuna mah ku abdi upama memang boga maksud jahat keur naon nulungan abdi opatan dina tadi wengi atuh langkung nati eta Nini Pertiwi bet asa pamohalan upama ngareka caritaan nu penting pikeun ngayakinkeunana mah teu aya deui kajabitingan tos sumpingna Jang Rawing ka dieu we. Maningsi bungah aya sedih aya hatena waktu harita bungahna lantaran geus aya laratan ngeunaan nasib nu jadi anak jeung minantuna anu tetela masih keneh aya di kieuna. Sedihna puguh geus papisah jeung anu jadi incu anu dipikanya ku dirina anu salila ieu jadi batur keung dina ngeusian lambaran kahirupan ti poe ka poe. Akhirna tiluanana jadi guntreng ngobrolkeun ngeunaan Sirawing sedangkan nu keur jadi bahan caritaanana Sirawing harita jeung si Banteng Bulung pamitan ka sakabeh pangeussi Karang Jago geus saneruskeun lampahna mangsa maluruh laku mapai laratan ngeunaan nu jadi pamajikan. Sirawing jeung si Banteng Bulung dijajabkeun nepikeun kaburuan imah jalur Rampang meh ku sakabeh pangeussi daerah Karang Jago. Opat jago utama nu tadi nama aya di pihakna jalur Rampang katingali harita sarasalaman jeung Sirawing kadenge harita Ijon nyarita. Kang Rawing kade ulah dugikeun ka hilap yo pami dina hiji waktos Kang Rawing sindang ka dieu mangka ulah dugikeun ka henteu ngawartosan heula Kang. Kalayan abdi ngiring ngadoakeun muga we atuh pamaksadan Kang Rawing masing tinekanan Sia Saraswati nuju dipilarian sing kapenak deui Kang. Sirawing nyerenge seuri nepakan kana tak-tak Jang Ijon bari terus nyarita. Beres Jang Ijon nya muga-muga be atuh doa Jang Ijon dikabul. Takeung ayeuna mi HP kade ulah sapedah ngaran Ijon hayo keresep ngaijonkeun sawah. Kade ulah ye nya ulah yo. Wah moal atuh Kang Rawing pokona mah satiap nasehat sarta katerangan Kang Rawing tadi wengi bener-bener ngahudangkeun rasa kasadaran abdi opatan Kang. Kalayan abdi janji jeung para pangsi lembur pikeun babarengan ngawangun ieu pilemburan sangkan tumuwuh mekar luyu jeung pangharepan. Ya syukur ari geus kitu mah ieu mah ukem ku neon mah ningali bae ka kuring. Dianggerkeun ari geus mondohok melong teh si mama.
Mak Ukam seriletik bari terus ngawalon. Nya kumaha atuh nya mah teh bet ngarasani neung sanajan tacan aya 2 poin aya di dieu Jang Rawing jeung Jang Banteng. Sanajan tacan lila tepung tapi asana teh bet geus asa jeung baraya be ari keur emak mah. Bogo kuring ge sarua ari kitu na mama. Tapi dalah dikumaha atuh. Kadulur-dulur kabeh ya kuring jeung ieu dulur kuring si Banteng Bulung pamitan. Muga-muga be kaharep kuring bisa ka dieu deui bareng jeung kula warga. Kunaon ningali bae ka belah kidul teh. Si Ateng. Si Rawing ngareret ka si Banteng Bulung nu neuteup terus ka belah kidul. Alah, ngayangan nu nulis Kang, ngayangan nu ngerang-ngerang, ngamun kenginget kana janji mangwing bet jadi ngayang cicing di dieu Kang ngawing-ngawing. Atuh dan nu mokon nama uing mah hayang menang nu nulis nyugan be bisa di ngawin kuing Kang ngawing-ngawing. Jadi meureunan Anteng teh hayang papisah ngejeng komandon. Teu neon-neon ari akang mah lamun nya Anteng hayang papisah mah. Oh, Kang ngawing-ngawing mah menyikiju lain gitu Kang ngawing-ngawing. Hayang di dieu mah tuh hatina pa jauh jeung komandon. Ludeng cicing di dieu Si Rawing ngareret ka si Banteng Bulung. Wah, ngaring itu mengembung Kang ngawing nyugan wing teh ngayangan nu ngasup kana ngate Kang ngawing-ngawing. Ngambewe di dieu ngengkeng urang ngawin bareng-barengan Kang ngawing. His, ari akang mah masih kene satia ka Saraswati teh. Nyaka teuing lamun Saraswati geus teu bogoheun jeung nyaheun ka akang mah. Kumarek jadi di dieu, Mak Ukam ngareret ka si Banteng Bulung terus nyarita. Nya atuh sok disirek di dieu mah teu naon-naon Jang Anteng, saha nu nyaho bakal menang jodoh di dieu di lembur Karang Jago. Ngan eta we meureunan kudu anu sarua badag kandel nanya Jang Rawing. Nya tuh mah dari nu teu saimbang mah kuriak pejet meureunan. Aduh mau kem. Sugan di dia ambewen anu jangkung gede siga si Anteng Ulung. Amun aya mah urang kawinkeun be di dieu. Nya lain kitu teh. Wah, Kang ngawing-ngawing mah mending itu euy. Ngentong itu ngatu Kang ngawing-ngawing. Di kieu-kieu ngogeng wing teh ngapana nyarua be jeung batur Kang ngawing-ngawing. Ngayang boga mamajikan. Ari ngumokonna mah hayang buru-buru ngawin. Ngulang itu ngeuing atuh Kang ngawing-ngawing. Nya ari akang menanyakeun ka Ukam. Lamun bener aya ambewena anu jangkung gede urang tanyaan sakalian. Da lamun anu henteu imbang mah moal aya nu daekeun atuh teh. Nyari panasaran jeung betama tetep bae di dieu atuh. Akang ayeuna rek miang heula yeuh. Mula ninggalkeun uing Kang ngawing-ngawing. Mira aku ngatung uing di dia nyorangan ke digejeun teu ngejeng Kang ngawing-ngawing. Momokonna mah uing mah milu be. Kang ka mana deui ayeuna urang teh? Itu ka mana cenah? Nyanyian pamajikan akang atuh teh. Saraswati, apaan anu ditiangan ku akang teh? Jeung si Keling, Saraswati. Bet masih keneh nanyakeun ngarek ka mana segala rupa teng mah. Ngenyang ayu atuh urang indit ngayunna Kang. Dago-dago deui naon ngarek dang deui ngamin Kang. Hayo be haminnya. Rupa-rupa pisan si Anteng mah. Tah Kajang Ijon oge mah Ukam katut dulur anu sejenna kuring ayeuna pamitan ye. Muga-muga dina hiji waktu bisa tepung labung deui sakumaha mistina kitu nya. Si Rawing muterkeun paneutupna ka sakur nu aya di dinya. Meh kabehanana ngajajabkeun si Rawing jeung si Banteng Bulung nepikeun ka leungit ti lebah pengkolan.
Sanajan ngan ukur sapeting aya di daerah Karangjago, tapi peugeun pangisi lembur bejo dieunteupan ku rasa simpati ka pribadina Sirawing anu memang jauh upama dibandingkeun jeung pribadina Jalur Rampang. Sirawing jeung si Banteng Bulung mimiti nikreuh di ngeureuyeuh lempang bari tacan tangtu ka mana anu dituju. Sajeroning lempang si Banteng Bulung ngobrol jeung Sirawing. Jadi ngayeuna ngamana anu dituju ku urang teh? Kira-kira ya? Oh, nya ka mana ka ngawing-ngawing? Damun dumugu tujuanana ngatungang. Artinya saat ari geus nyaho ka mana ingitna Saraswati mah. Pokona malempang oge moal ka mana karep meureun teng. Jadi ngayeuna ngumaha ngatu ka ngawing-ngawing? Ngurang ngarek nerus ngamana ya teh? Nya terus lempang be ayeuna mah. Akang boga keyakinan asal oge babarengan jeung Saraswati. Tangtu kudu tepung terus babarengan deui. Aral capek teng. Lain itu ka ngawing-ngawing. Wing mana jan mudu lempang katungtung megang oge ngenten neon-neon wing mah. Ngayulah nepikeun ngamana oge moal nyape wing mah. Alus lamun kitu mah alus. Eta tandana ateng bener-bener satia ka akang. Ayo urang eta urang nyelang jalan basisir teng. Resep geura ningali omak laut. Duanana terus tinggal redik di lempang. Geus poho dikacape sigana teh. Nyelang ulin heula ka sisi basisir. Anu pikeun Sirawing mabet ngahudang ingetan jadi sumoreang kalampah ka tukang anu geus disorang. Waktuna dirina bebarengan jeung Ki Debleng mangsa narima ilmu silat ulin karuhunan. Ngajanteng sisi basisir Sirawing jeung si Banteng Bulung bari merhatikeun ombak laut kidul anu teu oleh motah nembragan karang. Wah, ka sisi basisir mah aduh resep ningalina teh. Nya tapi na ngasisi basisir ngoboh lauknya Kang Ngawing. Ngamun ngaya lauk mah bisa dimelem Kang nikmat meureunan. Eta masih anteng teu poho ari kana nikmat mah nya. Ari akang mah ngajak ka sisi basisir teh lainan naon teng. Waas keur zaman budak babarengan jeung Ki Debleng guru akang teh mimidang nama di sisi basisir. Teu heula-heula mah sok rajeun bisa ngojay dina omak teh duka tinggi ayeuna mah yo. Kawas nguing atuh Kang ngawing-ngawing. Ngamun ngojay teh nguing mah gayam batu nerus ngerebek teu bisa nganjat deui Kang ngawing-ngawing. Madahal mah ngamun ngurang nguseup Kang. Make uceuk atuh teng, pake lasio. Nguseup mah kudu numpak parahu jeung di mana aya atuh parahu anu kuateun ditumpakan ku ateng. lain tik teh salah yeuh titingalian akang teng. Tuh tinggal itu dina tonjolan batu karang belah ditu aya awewe nu ngajanteng nangtung teng tuh. Nya bet siga nu keur ngalamun deui. Nya tingali. Panetep Sirawing bet ningali aya Jirim Wanoja anu harita katingali nangtung dina tonjolan batu karang, awakna kasimbehan ku ombak anu nyurungkuy teu eureun-eureun nembragan batu karang nu dipake nangtung ku manehna. Si Banteng Bulung ngareret kalabah tempat anu ditunjukkeun ku Sirawing. Bari ngantelkeun dampaleungeunna kana tarang siga nu serabeun. Waduh, bener nyidik-nyidik ngan ngombak ngaya lauk ngeueuhna meureunnan Kang ngawing-ngawing. Kang ngawing ngatarik hate ku ngeta ngambewenya. Beja-beja ngangke ku ngawing ka Saraswati. Lain kitu teh. Be cilaka teh. Jelas rek ngagejeburkeun maneh tah Wanoja teh. Bahaya ieu mah teh ye. Susu akang teng. Hai teng buru. Bener pisan. Dina waktu harita jelas katingali siga nu rek ngagejeburkeun maneh. Jan corelat. Celeng Sirawing luncat lepas jeung cepetna keranan. Memang bener dugaan Sirawing. Wanoja nu salila-lila ngajanteng nangtung dina tonjolan batu karang teh. Mangsa awakna beki doyong jelas rek ngagejeburkeun maneh kana lebah gulungan ombak. Tapi memeh jirimna si gulung ku ombak, Sirawing jirimna geus ngacorelat langsung nyamper badan eta Wanoja. Kunaon lari ka mana ieu ka mana?
kuneon itu becalah kakio geningan. Ih, kuneon. Nah kalau karek ngagejeburkeun maneh, rek ngagejeburkeun karep kana gulungan ombak, kekelanan nyai ke. Si Rawing mangku eta Wanoja terus dibawa ka sisi basisir. Si Banteng Wulung kakara datang nyusul si Rawing anu geus leuwih ti heula tepi kadinya. Wanoja nu ditulungan ku si Rawing teh tetela boga keuritan beungeut anu geulis. Ngan temong semu pias sarta pangawakan pegang bajuna oge kucel beteuna rimbang kana kaayaan rupa. Kunaon abdi make ditulungan? Saha salira teh kisanak? Kunaon bet nulungan abdi, Kang? Tenang, geula tenang geula nyai. Akang puguh kaget sabab nyai teu pagapuguh rek ngagejeburkeun maneh kana gulungan ombak. Bahaya. Lain heureuy ombak laut mah nyai. Atuh jadi cundo caduk lauk meureunan ke. Keke ngawanohkeun heula ye ngaran akang si Rawing. Hei, teu kudu murungkut kitu sieun kulur akang teu kudu. Eta nu siga buta dulur akang ngaranna Banteng Wulung alias Bargola. Ari nyai saha nu katelah teh? Abdi wasta Untari, Kang. Saha? Untari? Sugan teh Utari. Lamun Utari mah pamajikanana Sugriwa dina wayang mah. Anakna Batara Indra, sadulur jeung Aswatama. Nya, bener teh Teng? Nganu bener ngatung mancang nyakina wayang magang ngentong dinyalah-nyalakeun nyentong sion nyai. Nguing mah moal neon-neon sing tenang we. Ngakang moal neon-neon nyai. Nyi Untari. Nyi Untari teh kunaon make jeung tega kana diwa sorangeun make jeung rek ngagejeburkeun nyaneh kana gulungan ombak kunaon nyai? Siga nu bari keur ngalamun tadi teh nya sarta nyidem ka susah geuningan. Cik nyarita ka akeung. Sok nyarita. Kelebah ditutunya nu rada ieuh. Hayu. Si Rawing geus teu asa-asa nungtun Untari di bawah leumpang neangan tempat tulinduk ieuh. Si Banteng Wulung nuturkeun tukangeunana. Sanggeus naya tempat numerna, si Rawing diuk Untari oge sina emok gigireunana. Si Rawing neruskeun deui caritaanana. Cik caritakeun ka akang. Kumaha pangna make eujeng rek nelasan maneh tega ka diri teh nyai? Untari neuteup anteb ka si Rawing, terus nyarita di lalaunan, jelas sorana oge dumareuda ngagambarkeun hate anu keur nyandangan langsa. Teh izin selaras nama Kang Rawing. Is, beceneon-neon. Ceneon-neon. Ngan akang mamang lebarkeun be, duh eta kagelisan salira nyai bet jadi henteu hegar jeung cahayaan lantaran kalimpudan kurasa kana langsaan. Nyadari tenang hate mah moal make ngunclungkeun maneh ka laut tangtuna oge meureunan bener teu? Memang telepat. Abdi pugusa tadi nama bingung anu teu manghitung-tung Kang Rawing. Nu matak abdi milih nelasan diri ku cara micen maneh ka laut. Ngarah bisa bungbas atawa bebas hate sarta jiwa abdi. Duh, nabet kieu atuh nasib diri kadar awak teh. Wah, nyarik deui Kang Ngawing-ngawing. Nyarik deui. Mun neon nyarik deui bae ngeuning Kang. Hep, cicing atuh geus atuh Teng. Nyorik we geus puguh baturkeun nyedih. Cicinganan. Sok teruskeun nya. Sok teruskeun dong make jeung asa-asa sabab dihenteuan teh oge urang teh kapan dulur. Bener teh? Sok we pikir bapa nyai lalaki, indung nyai awewe. Akang oge sarua boga bapa teh lalaki, boga indung awewe. Sanajan kakara tepung tetep urang teh dulur. Nu matak entong asa-asa nyarita jeung akang mah. Bener eta teh Kang Ngawing-ngawing. Cenah bapa Kang Ngawing-ngawing panjalu. Ganteng ya teh. Sok newa-newa wae nya heueuh atuh mah nya bapa bikang. Geus cicing. Kang Ngawing mah ngarti-ngarti wae euy. Nya cicing. Untari rada mesem ayeuna mamalah dina hatena nyarita kieu. Bagja pikeun diri aing malah teu disangka ti anggalna betepung jeung si Rawing geuningan.
nulutkeun beja masih rawing teh jago pilih tanding. Jalma nuluhung elmuna sugan be atuh nya bisa nulungan kana kasusah jeung karudet aing. Muga-muga bener-bener Kang Rawingnya natur ta bener-bener rek nulunganana. Waktosna geuningan parantos teu nyekapan. Atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh. Hatur nuhun permios.